Abah gelap. Demi lampuan. Gitu. Waduh. Jadi tidur tuh berdua di dia. Hah? Endogna geus dipasak, Atau dikumahakeun. Biasa weh. dipasihkeun ka Hah? ditu ka Pasaha. kaca tangi. Nah dibagi-bagi ke tetangga buat emak jeung abah. Alhamdulillah nyuhunkeun barokahna ka Pak RT eta sarimina nanaonna ge center. Pak RT ai tadi mah didamel di dinya teh gerak ka dieu naon. Apaan urang teh gaduh kue center. Pamasihan teh ka dieu anjeunna teh mi alhamdulillah cenah abi nurut rezeki ti mi sanes nurut rezeki ti mi rezeki anu dongkap ka dieu. Keren nggak coba? Emak sama abah itu hidupnya itu susah, duitnya minus, kekayaannya minus, nggak punya apa-apa, rumah aja nggak punya. Tapi ada rezeki yang saya jatahkan untuk mereka makan, nggak boleh dibagi-bagi, masih dibagi-bagi. Apaan rezeki sadaya? Abah sama emak yang kurang ada rezeki masih dibagi. Masa kita yang rezekinya banyak berlimpah nggak mau bagi? Ini nanti kan abah mau nyawah lagi. Iya. Nah ini untuk modal nyawah nanti. Mi kumaha timpa balik kena ieu. Untuk kudu timbal bang. Ya Allah. Nih, udah pegang. Buat nyawah nanti. Gak usah nganyuk lagi. Jadi hutang yang lalu lunas, nyawah nanti sudah ada modalnya. Dan bekal untuk makannya sudah ada. Mudah-mudahan lahir batin dunia akhirat. Rezeki Pak Haji anu dipasihkeun kami. Ya Allah, ayo mi kumaha bayarna. Untuk kudu mayar. Nah, untuk kudu mayar. Nuhun Pak Haji, Abah, nya ayeuna di kami handi ku Pak Haji. Kang ongkos biaya nyerang, tak malu mari Abah mah bener teh gaduhna teh. Terus di dieu teh naon? Ketinggal saungna urang omehan. Mana sing sehat? Amin. Jag-jag. Amin. Tongsir emutan. Kade artos mah udah dibagikeun. Wow. Itu bekal nyawah. Moal. Nya. Alhamdulillah. Ketitip. Artinya Pak Haji sing langkung anu dipasihkeun ka Abah sing langkung namihanana. Amin.